Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أيستوون عند الله. لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. إن الله عنده أجر عظيم. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أجعلتم سقاية الحاج
wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Aj'altum nang hajatikeun ajeng kabeh siqayatal haji karena anu mere minum ka rombongan anu haji wa imaratal masjidil haram jeung anu ngalamera min masjidil haram ahla zalika nah jeung ngajadikeun ka ahlina isi qoyatal haji teh ya al-ma'lul ladzi yuj'alu fihi asyaraf bil muslim. Jadi ayat satu tempat anu dijieun khusus jang para nanti minum jalma-jalma anu hajian khusus gratis disadiakeun dirinya. Kalian kudu nafisa bima ijam-jam wa yaskunahu an-nasa ayat haji. Jadi mengapa kebagian saya jadi berarti bahwa jangan kadang nabi memang wa kana fa'ilun dari al-Abbas bin Jahiliyah bahwa nanate sahabat Abbas zaman jahiliyah nu sok itu memeh datang Islam wastamalat bahwa sipoya fil Islam datang Islam yang terus dan aku sahabat Abbas bahkan semasa Islam oke kalian datang hari oke jadi membaca itu apa-apanya. Jadi istilah hajian teh sameme Islam geus aya nya. Saya tawaf sa'i itu saya. Haji lain syariat anyar, lain syariat, lain praktek ibadah anu diayakeun sabada datang Islam. Tapi geus dibaheula. Ngan beda itu ya. Bahya li alil Abbas abadan Padahal kabeh terus ka keluarga Abbas. Nah anjeun ngajadikeun ka anu marene minum ka jalma-jalma hajian jeung anu ngamakmurkeun Masjid Haram
eta kaman siga jelema amanah iman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wa jihad jeung jihad iman fi sabilillah jalan Allah. Alim itu mah cari cing bae ngan saukur nyuguhan anu hajian ngan saukur henteu ngilu perang ngan saukur cicing di masjid. Nah sarua jeung jalma anu iman ka Gusti Allah iman ka poe akhir terus jihad di jalan Allah ila yastauna indallahi fil fadli kautamaanna henteu sarua mumpung Gusti henteu sarua. Jadi tugas masing-masing tapi beda dina kaum bulan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Wallahu jeung ari Gusti Allah taala yahdi teu maparin hidayah Gusti Allah al-qaumul zalimin ka kaum anu kafir. Si koya telah haji ge geus aya meme Islam. Meme Islam, meme datang aja kapan aya omong lamun anu mere nginum anu haji bani jeung teu Islam manehanana ngalumat Ka'bah da kan juru kunci Ka'bah ya asal baik zaman muslim. Saenggeus putuh Mekah oge ku Kanjeng Nabi teu dirampas kunci Ka'bah. Tapi anggar dibikeun ka kuncen anu tiheula anu tadina teu Islam. Ngan ku kitu jadi sabab asup Islam. Kanjeng Nabi teh teu dieu, he ayeuna mah geus dikuasa ke kami. Alikeun kuncian henteu dibikeun deui ku Kanjeng Nabi teh. Itu tadi nanti diluput ku para sahabat copot kunci ieu na ayeuna mah geus diduduki ku urang Mekah nalika futuh Mekah teh. Dicopot. Nah, dikeun ka Kanjeng Nabi ku Kanjeng Nabi teh dibikeun deui ka juru kunci anu tiheula anu lain Islam. Intinya dibikeun. Yang kali itu jadi asup Islam. Namanya juru kunci Ka'bah di Islam bagi artinya belum. Terus nasarat rotan alaman qala zalika wa huwa abbas saudaraku. Nah, ieu teh turun bae ayat penolakan ka jelema anu nyarita kana bahwa sarua bae gitu nya. Mun tukang perang jeung anu cicing tapi ngarumat Masjid Haram, ngarumat Ka'bah sarua bae. Cek Gusti Allah henteu sarua la yastawi. Teh asbab nuzul teh kadi. Ya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina rijal bajar ma'an anu ariman alladzina wa hajaru bi sabilillah wa jahadu pada sabilillah jalan Allah kalawan harta-harta alladzina wa anfusihim jeung awak-awakna alladzina eta ilmu leuwih gede naon-naon darajatan martabatna atau tingkatanana indallahi munggu Gusti Allah min ghairi batal alladzina amanu ulahnya teu sarua kan anu golongan eta mah teu ngilu hijrah etunya cicing di Mekah. Itu tugasnya cedada merek saya kanu hajian. Bahkan begitu para sahabat tadi harus di Madinah kan hajian ke Mekah. Eta angger kene. Tukang merek minum ieu teh
halajian ulah sarua bae ganjaran itu nya zaman iman hijrah ke Mekah ka Madinah jihad di jalan Allah ku hartana ku awakna itu ada darajatna inal lebih gede darajatna Gusti bahkan dibandingkeun jeung jalma anu sifatna henteu iman henteu hijrah henteu jihad di jalan wa ulaika humul faizun. Wa ulaika jeung ari itu lazima anu iman anu hijrah etunya itu hum ari balik eta faizun anu barangnya kami adzabirul bil khair yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin wa ridwanin wa jannat yubashiru kabunga hum kailadzina saharabuhum pameran alladzina bi rahmatin kalawan rahmat bin pameran wa ridwanin jeung karidwan wa jannatin jeung surga lahum tetep pikeun alladzina fi hadis surga na'imun ari nikmat mukimun anu tetep edain mulangkeun menangkan matakan bang khalidina bariana dilakukan kabeh itu ya fi hadis surga abadan salawas jadi geus asup ka surga mah hese kaluar deui dan Kanjeng Nabi unggul bisa nu kaluar di surga teh Kanjeng Nabi mah geus di surga teh kaluar deui asup kana neraka tu Kanjeng Nabi asup kana neraka nya erek umat mah wah datang ka dasar-dasar apa di koran kabeh itu ku Kanjeng Nabi kana neraka bener panas jangan teu ya henteu daya itu Gusti Allah lain salian di Kanjeng Nabi mah hese geus asup ka surga teh hese kaluar teu khalidina fiha ya innallaha indahu ajrun innallaha sesuna Gusti Allah innallaha tetap sandingan Gusti Allah ajrun ari ganjaran azimun anu gede guys